Berarti ini mah rumah teh dipisah ya, Nek ya? Dipisah antara yang sebelah sama yang sebelah. Berarti kalau yang tidur mana ini berdua di sini. Hmm. Teteh, Kak, Ujang. Ujang. Ayuso sabar tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Asep Sopyan. Nah, teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di daerah Parung Ponteng di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, saat ini saya nggak sendirian, bareng Kang Yoga nih, si ganteng. Si Gideng. Nah, teman-teman, kali ini tuh saya akan bersilaturahmi ke rumahnya nenek ya, nenek siapa gak? Tahu? Karsih ya. Nenek Karsi sama nenek Icih, teman-teman. Adik kakak Yang dan punya anak iya, yang dia katakan ODGJ ya. begitu ya. Nanti kita ke rumahnya teman-teman. Ini saya posisinya tadi dari sana tuh, dari jalan dari atas. Di sini ngadem dulu di jembatan nih teman-teman. Ini bareng Kang Yoga nih. Dan untuk di sini suasananya tuh adem banget, ada sungai dan pesawahan. Jadi rumahnya tuh gak kayaknya di sawah ya? Apa di Sawah itu nih. Yang ujung, paling ujung. oh yang paling ujung itu? Yang ujung. Ya kan ujung kalau nggak salah. Nggak tahu dah. Kayaknya bukan deh. Bukan. Bukan ya. Bener yang mana gak? Tapi nanti kita tanya ya. Nanti kita tanya. Oh, yang itu tuh saya tuh ada kelihatan tuh. Yang mana? Yang di atas tuh. Oh yang di atas Belakang itu. rumah ya. Oh itu. Hmm. Oh. Ini melewati pesawahan dulu teman-teman untuk rumahnya. Tapi Kang Yoga udah pernah kesini? Belum? Pernah sama Dan. Oh pernah. Satu kali, kedua kali. Teman-teman, ini untuk jalannya tuh seperti ini. Kita melewati pesawahan dulu. Lumayan juga ya. Ini jam 11-an kah ini Kak? Lagi terik-teriknya nih teman-teman. Oh itu. Oh itu. Kita lewat sini teman-teman tuh. Ada si A tuh lagi di bersih ini apa baju kayaknya habis dari sawah. Oh benar-benar teman-teman, kalau untuk rumah daerah sini tuh memang apa ya, agak ada jarak jauh dari tetangga teman-teman tuh. Lihat situ. Nah teman-teman, ini rumahnya teman-teman tuh. Di si nenek ini juga ada neneknya nih. Kayaknya lagi habis dari sawah istirahat kayaknya. Assalamualaikum. Nenek tepangkeun nami abi Asep Sopyan. Nek. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah nuju naraon nenek ieu. Ieu we witi sawah. Ya, ari abi mah mancok mantuan ngari karai. Oh karai. Mohon abi mah tos pukut nanaon Nuhun. kanggo eme. Mana dipipir bala teh ku abi teh ieu teh nyeta kanggo kieu ya abi caket mapas. Nuhun. Bantu rai abi Aya sareng nenek saha? Nenek saha namina? Karsi Nenek- abdi mah. Nenek Karsi? Oh nenek Ici. Nuhun. Itu mah putra abi mah Suryati. Oh Suryati. Berarti ibu teh dede calik tiluan. 3 4 sareng eta putu pamegat. Oh sareng putu. Mohon anu istri mah dipasikeun ku abi teh ka ati. Uhun. Orang umur sapoting. Oh sa lebih satu malam. Mohon. Kapan kieu Datu Ujang ngaran
murang kali abi teh ieu teh ngabatin. Kunaon ibu teh? Kapan iya di kakaya atut keur hamil 8 sasi kirang 4 dinten. Terus murang kali teh ditatawarkeun ieu teh. Nah bet kitu cek abi teh da cece jenengan teh carogena teh. Nya kitu bet maneh teh cek yang bet natawarkeun budak nyarek kumaha atuh aturan maneh bet kieu cenah moal we cenah ngarah eta cenah aya nu ngurus. Kuat ditos ditawarkeun kaopatan. Ulah Ditawiskeun kumaha ibu eta teh tos nikah? terus Oh tos nikah. terus gaduh ieu teh putrana teh 2 Oh, istri 2, hiji mohon. pamangkat hiji pangageungna teh sakola keluar SMP sakola anak abi ogena bet kitu ari maneh bet cek abi teh nya rumaos abi mah disaurkeun teh da aya buktosna ulah goreng mekaskeun cekeng teh mekaskeun mah kudu unak alus. Nah kala di kakaya ieu da hamil aya ngalahirkeun nanaon oge teu aya. Oh, pas Abdi we nu nanaon teh kan cek abi ka atik putra rai abi ngantos maot ribu nama rai abi. Cekeng teh bantuan atuh atik da uat teh seueur teuing ieu teh kapan ieu teh sangkehan abi. nuhun. Teu gaduh putra teh caroge mah gaduh kapungkur ngan maot. Supus mohon. Ieu teh ku abi coba teuing atik uat teh bantuan. Keun uak ku abi rek dipiara diurus umur 2 tahun ku abi teh cekeng kope atuh atik ayeuna mah budak teh bantuan ngurus cek abi. Rakana teu acan kaluar sakola deui ku abdi teh karek 1 tahun kaluar sakolana teh rakana teh pamegat. Kitu cek abi ulah goreng mekaskeun kudu mekaskeun mah paling unak alus. La ilaha illallah. Kalah ayeuna kieu. Oh, berarti dulu nama pernah nikah putra teh. Mohon atuh kapungkur nikahna nama. Ngan ditinggalkeun panginten ibu. Mohon ditinggalkeun teu diurus. Oh, Abdi mah cekeng teh ayeuna mah daripada di kakaya hoyong di ponokan jodoh we budak teh di da aya ka mana emak. Kapan ayeuna mah nyarahkeun teh cekeng kudu ka kabupaten cek abi teh dan teu diwaro. Kala duki ka ayeuna murang kalina tos 4 tahun nupang alitna teh da teu aya ka dieu. Ai teu damangna tos lami ibu. Ieu teh sanggeus kieu we sarogena. Teu damang nama murang kali abi mah. Ieu teh tina ebutan cenah. Ku abi teh tos ditaros-taroskeun maka putra rai abi da ajengan kitu ajengan jejen di pasir daeu teh jadi lemur abi ieu teh ya. Carada ieu mah atuh tina batin hese cenah ulah. Allahu Akbar tapi ka kieu takdir jadi abi teh ku keresakeunana kieu wae. Tapi tara ka mana-mana di bumi we calik. Di dieu we. Namina saha ibu? Suryati. Oh, Bu Suryati. Mohon teu gaduh deui dengan ieu. Yo hiji. Abi mohon. Ramana tos maot. Tos 6 tahun ramana ge maotna teh. Oh, caroge ibu teh. Mohon abi teh tos teu gaduh. Itu kapan ditinggalkeun. Ayeuna teh budak teh. Man alhamdulillah we murang kalina nu istri teh. Ngaji sakola budak teh agama sakola paun teh eta ngiring ka masjid ka nu ngukutna teh ramana teh kitu hoyong wae da ceuk abdi sing soleha teh sing sadar diri takdir ku Allah kudu kieu milik ka budak. Alhamdulillah budak teh soleh alus we ceuk pikir abdi mah batur ge tara ngaji emakkeun we da sanes kanggo batur kana ipah da jenenganna teh ipah murang kalina nu istri teh. Ai ka masjid ramana sok eta adan. Durug-dug nyanak bukena hoyong. Wios ujang lah datos rarekot. Ibu hoyong ninggal ka bumi wios? Mangga we geura atuh da ku abdi tos disapukeun kapan ieu teh kieu deui da abdi teh geuning dasar nu kirang kaayaan. Teu ngulayab nyarila mah
Ripu abi teh ieu ge tinu ngaragaji nyuhunkeun Oh abi teh. nyuhun nuhun. Oh ieu teh ieu suluh Ibu. Da teu gaduh modal maka pan ujang abi masuk kuno kieu meureun. Daripada kedaku artos macam yang dipeser. Nyuhunkeun nu kieu we bari ameng. Abi mah datos teu. Ari Yuswa putra Tos langkung 30 panginten. 30. Mohon, Di mana dia lebat ayeuna Ibu? mohon kalebat. Ini tuh, itu teh. Oh, Kenyi nyapukeun ku abi ieu teh. Dan dicokota dan di badai ka bumi dan eta dasar anu teu damang. nuhun. Nga, bade kalebat nama ngagera atuh. Nga, Wah, ini ya. Dapurnya Bu ya teh. mohon tilas. Dasar. Ibu abi izin kalebat pangintennya. Wios, abi mah Wios. ayeuna. Mangga, Assalamualaikum. beuning ka pitu ngawala. Ini rumahnya Ibu nih teman-teman. Ini kamar satu teman-teman, tapi terbuka nggak ada jendelanya. Mung dahar kana piring, mung dahar kana nanaon. Teu aya nih kan? Teu aya di bumi. Ohon Panginten di kamar. di kamar. Mohon. Tapi pintuna kabuka, cobi kapayun ka dia Ibu abi. Nuhun. Berarti ini tuh teman-teman lewat depan. Nih, lihat depan rumahnya teman-teman tuh. Oh, untuk WC-nya tuh di sini nih. Oh, ini di sini ada lagi di lagi mandi. Lagi mandi. Oh, Ibak cenah ujang atuh dah. Kudah kumaha abi teh da ngawaga ya mah. Eta teh hawana teh ka abi teh galak. oh galak Ibu. Abdi mah mana di dieu oge cicing kunaon atuh ku geuning ngalalobrek. Galak ka abi teh hawana mah teh. Ada Ibu tidur sok di mana Ibu? Di dieu ieu di bumi dieu. Oh di dia di dia Ibu mah. Oh di nu ieu. Tara di dieu mah dilesotkeun. Oh jadi Nah mah di dinya abi mah. jadi dipisahkeun Ibu. Oh jangan lira. Nuhun. Ka abi teh. Buka kumaha atuh dah hatena teh tah ieu teh tilasa. Oh eta teh. Mohon ku abi dikunyah ku abi di jero. Di kieu ieu. Hawa nana teh. Hawa na teh ieu teh dikunyah awi ku abi di jero. Itu. Oh itu digebugan pangintennya. Ya. Itu mana aneh abi oge aya teh daek sadar. Ku abi ka ajengan jejen mah ejen aku sadarkeun ieu teh ulah dipikir. Teteh, Kak, Ujang. Ujang. Ayuso sabaraha tahun? Teh Dua Suryani hiji. 2 hiji. Atuh masih muda atunya. 2 hiji. Mohon maaf ya teman-teman kalau ngobrolnya agak tidak nyambung nih. Lihat apa? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Siapa namanya teh? Hah? Siapa namanya teh? Suryani. Suryati. Oh Suryati. Ini dah. Nama saya Asep Sopyan. Waduh, udah tahu udah klop sekarang. Barusan saya ke rumah lagi kemana? Ya maka sadayana oge da. Kapan ku abi jadi sok dibuburukan. Ibu. Da ina marobah ya. Barusan saya ke dalam, nggak ada kemana? Ibak Ujang. Oh ibak. Alhamdulillah. Make sabun. Alhamdulillah tuh seungit atunya. Nuhun gitu. Iya nah. Buka. Badeng giring Kang Asep badeng Giring Kak Abi. Badeng giring. Jalan-jalan. Kemana Ujang? Serius. Kemana kan ayo jalan-jalan. Jalan-jalan Bade.
Bade Kemana yuk? ka Korsel. Ke Korsel, waduh, ke Korsel. Naik ieu Naik ombak, beneran? Ombak banyu, naik ieu naik kora-kora. muter teh. Naik odong-odong. Aduh. Bade, Ya. geus ibak ieu nya. Nuhun. Pantesan bieu dipilarian ka dalam teh teu aya, cik abi teh ka mana? Teh. Teh. Dia ngeliatin Linting ledor. Tigeledor. Ah itu kunaon itu tuh karitu? Heh? Hayo Ulah ngobah. kadenge. Asal Kedengeran gitu ya. Tatap diusap Sembarana ke beak. dina bumi nanti wa icihna ai kalieu cara anu Koit. abdi. Heeh. saya aku itu Siapa yang meninggal? Wajar maneh lain abdi cenah batur cenah wa icih. Ai cenah ti. Itu teh kenapa tuh? Hei. Kenapa ini si Ujang di sini si Ujang nih? Si Ujang. mending ngiring kasih hujan Boleh ngiring Kak Ujang? Kual gitu. Boleh ngiring Kak Ujang? Di dia, Yos di dia. Ya, Di yo. dia tuh. Hei, kenalan dong. kenalan dong nih kalau yang ini namanya Yoga. Kenalan Cen Ga. Ya. Maaf ya teman-teman, ini lagi nggak fokus ke saya mungkin ya. Boleh lihat kamarnya nggak? Yung. Atau saran teteh? Yuk, kita lihat yuk. Nih teman-teman. Di mana? Oh di sini. Ya. Oh tidur teh di sini. Masya Allah tuh teman-teman itu tuh. Tidur teh di sini ya? Di sini. Dia bobona. Bobona di dia. Ai sok keluar sok ameng tara. Kulin mah jadi gitu. Hah? Bade ameng jadi ameng Mana ka kita? Korsel. Yang ibu Ida. Ibu Suryati. Iya teteh Suryati mah. Hah? Leutik. Beureum. Naon teh? Apa itu teh? Ai bobo mah di dia. Hah? Naon? Nyesek bobo. Ih, sok bobo lah. Itu bobo sok di dia bobo mah nya. Oh. Abek uihnya, ayeuna. Ya. Sing enggak sehat. Mhm. Nuhun, jak-jak deui Mhm. nya. Bagian kacau. Entah gue harus gak acuh. Ieu tos diang ya acuhna ieu. Nah, kedengeran teman-teman. Ya. Dimaklum ya. Ya, harap dimaklum ya teman-teman karena dulu ini si Teh Suryanti itu Suryati ya. Suryati dulu tuh pernah menikah dan ditinggalin sama suaminya ya. Ditinggalkan ku caroge teh. Ka mana carogena ayeuna? Eta saruke iding. Ini ke mana ya nak? Nah teman-teman udah gak? Ya, Ya. sini sehatnya. Ya, Hujan terus. Si ibu lagi bersih. Laku abdi teh sok dikieu kan ketika teh ditanakan deui. Oh, sok dicanakan deui ibu. Mungkin sehari-harinya Teh Suryanti itu di sini tuh, jadi juga di sini kayak gini abi teh udah mengalami badai uwi da air tetos rada sonten. Nuhun. Nah terus rada sonten nih Mangga ujang atuh ngaliwe 5 butut ya teh eta can dihongmean. Asosna ujang. mudah-mudahan si enggak ngabangun ibu. Kada ada teh. Oh, Dek, bade kamar. Enggak ibu. Tapi ya teh bunga teh sabaraha tahun ibu. Ibu alit terus di dia
Ya abi tos langit ya Tos teh langit. bumi ieu teh. Hmm. Nuhun. Kenging Rama etatan Ibu Rama abi Ibu Rama, nuhun kapungkur teh. Kan gaduh caroge abi ka urang sangkur. Pangadamelkeun bumi di Di dieu. dia Nuhun. alhamdulillah. Mana tos rekok ieu teh da teu aya tos cekeun sa nangtungna we heula teh kana teh. Gitu mah. Nuhun. Iuhnya Bu. Nuhun abi teh. Dan eta geus kerumurang kali teh damang kitu mah. Nuhun. Ujang kalaki abi teh. Nuhun meureun Teh putra. teu gaduh pi bekeleunan ada kena dibiayaan kapan ieu teh geuning cek rai teh cenah urang piutkeun cenah kumakar. Abi mah ayeuna dok nuturkeun ieu we rai abi pamagat coy bumina itu. Oh nu pahit itu. Mun ka eta nuhun bumi nana teh. Ibu ieu mah aya rezeki kanggo ibu ageung mah teu teh kangge duaaneun mah teh pagi di dieu nya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin nuhun ujang jaya kalohut. Nuhun. Nuhun sami-sami. Sing engal kagentosan deui Nuhun. ujang ieu. Abi pamit pangitan ibunya. Nuhun. Bu. Nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ujang. Sing engal kagentosan deui. Amin ibu. Kasadayana nun keun diharapun kena nun Nuhun. keun ku Allah ngageura eut cikalapa teh. Nuhun ibu.